Kira-kira nama takdir ibu nuntun Raja Wisuna maulah dituluikeun geus. Tong jeung urat sia hidup teh. Sagala rupa tindakan teh tong jeung urat, tong jeung getih. Anu aya panggupai ti pangeran teh lintang ti jalma anu make nafsuna teh nafsu mutmainah, anu bakal aya jaminan di yaumil akhir teh anu salilana make nafsu mutmainah tuh. Ulah jeung sentimen sagala rupa tindakan jeung pagawean teh. Ya, karasana ku aing matak nyentuh mah tetep sentimen teh. Nyentuh perbah manana cenah eta sakitu kenang geunaheun aing barang iga teu dikeploskeun. Teu digoongkeun teu dikenanganna hianat teh kabina-bina teuing. Oh, pangamot teh kabina dikeploskeun tina suaka kan? Heeh. Sakit mau banyak ya kan? Banyak. Lamun dek banyak intern jeung aing ini kan di depan publik goblok. Bego lu. Temennya masih Berlin tukang kenang salah hampura ku akan aing mulia. Sama jelema salah. Ulah dume hampura benang dipentak dari kesalahan di jieun-jieun cenah cek kameramen. Kira-kira kameramen akan digedekeun si paket. Goblok sih teh mau kana beungeut. Kira-kira Pege aing teh bisa milu maraban anak pemajikan si lain. Tong borong panayagan sinen ieu dalang nu dibeno ieu lamun eueuh aing dik di mana nyatuna coba. Nah, pejabat lain, pegawai negeri lain nu mangsiun moal aya, pengusaha lain tani teu gebleng sawah. Lintang ti hirupna ngagulak-gilek ladang aing, bisa ke Jerman, bisa ke Belanda, bisa ke Perancis, bisa ke Inggris, bisa ke Amerika, can ke 2002 ke Mekah. Dan siapa ngadoakeunna ka aing teh kitu wae. Dan saya teh malah mun dewek di abur-aburan mau menang duit. Keur mahar hirup aing teh keur kieu kaayaanana. Keur digencet tina sagala rupana. Ngadenge di negara astina politik teh stabil, supremasi hukum teh. Awut-awutan ekonomi pemberontak politik pun kitu deui. Bari jeung palalinter nyara capekna mah goblok jadah. Geus bosen deui aing ngadengkeun TV talk show teh deh. Palalinter aing ngomongna mah heueuh tapi kanyataanna atung ke. Nyaritakeun politik ieu politik itu cepi ka cara petang teh geuningan palalinter rarage anjing teh. Naon sia teh? Sasaluran ulah ka mana wae da anjing teh kasar teh. Ieu teh payureun umum bahasa anjing naon-naon sejarah di dinya.
Nah dari ngomong ke bahasa Sunda itu salah. Bahasa Sunda tapi dari bahasa Prancis. Bahasa Sunda adalah ya pengantar bahasa. Ya, pengantar bahasa kumaha. Pengantar bahasa teh mode kana dahar, dahar tuh. Bahasa Indonesia mah makan. Atau bahasa Inggris eat. Teu pan. Kadang nginum rot nginum. Cur hujan. Geridig ini. Leos ini. Rup sare. Cerki. Rukutuk pusiat. Kerek. Lekui udut. Lepus. Poho euy. Tahun mengintip. Cek aing. Tadi aing ngomong teh salah nyaritakeun politik jelema gitu, elit-elit politik pala linter ngadenge talk show dina TV teh gitu. Kajataan mah atung kene gitu. Geus sasakitu ngomong teh. Kana aya dewek ngomong teh dituluykeun meuni rarage anjing teh gitu. Nah irage kada naon coba? Anjing. Ka anjing aing mah. Lain naon ka ngajelema teh sarua bisi aya nu kasinggung. Bisi aya nu kasinggung? Aya nu kasinggung jelema teh sarua. Babari lamun ngambek teh mah ka dewek dumeh kasinggung nyarita kitu babari karimalikeun ceuk dewek teh meureun kapi naon sia ka anjing. Kari kitu lain ari mah makarnyakeun ka anteu ka baturan bisi aya nu lewat. Ayo dipaekan di guru maklum zaman ayeuna ayo aing diculik diduruknya dipaehan pikeun nah gampang aing menyieun deui we kai loba sok sia keun aing ditewakna mah sia mah tong pipilueun kumaha nu dibeuneuh we lah. Atuh da aing mah geus baleuweung ayeuna teh hirup teh kudu kumaha. 2 tahun ieu aing nepi ka panggung merosot. Eueuh panggung teh jarang lain eueuh. Biasana mah sabulan teh pinuh, sawa teh pinuh biasana. Aing 25 panggung mah biasana. Masa depan curam. Pikir dan baik dari bere cek juri isu bisa yang lagi. Ada syaitan mah duit. Jadi tah latihan oge kuli kana tegung. Jadi tak kena bagian batur geningan hidangan bogantungan panglobana we bila anu nyeum karung ning kana hajat. Tah kitu dewek mah teu salah ngomong teh. Batak ulah pipilueun salah geus aing ngasorangan. Geus baluang aing mikiran zaman kiwari. Daerah di mata luar negeri mau bangsa urang teh kieu teh. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus nepi ka ayeuna geura kalah tambah deui jam bom rakitan. Dan anggeus kumaha sagala rupa urusan da anu mariksa bangsa teu dipariksana garong. Ceuk aing oge. Mata aing mah jeung tibatan demo mending ngomong we kieu deuleu. Demo mata ngaruksak ngamacetkeun lancarna lalu lintas. Pan kaganggu meureun rakyat teh mending kieu we nya capek nya
tuh anak-anak adi beuteung dewek ngaranna si Demo. Harita terek ngajuru ke rumah sakit ngan di jalan ka pegat Demo atau dina mobil ngajuruna teh si Demo we ngaranna teh. Demo peristiwa lumatak aing cek si siniran teh mau boboko rag-rag ti para ninggang kana pileuiteun wong cilik ripuh sangsara pejabat mah teu ingeteun ya sang kudu kaleuweung-leuweung kalangkang kalakai da maruragan pamimpin barayut beuteung rahayat mah kukurubukan diantepan rincik-rincik cenah teh hujan leutik paralak hujan lucik tambaga anu leutik mah peceklik nu di luhur mah beteraja tega cawamon cenah teh geuning dikurangan malati kapipir-pipir pamimpin sebuah sorangan rakyat leutik teu kapikir melakjat dina ngomong nu hiji dikacaikeun loba pejabat secara rombong ka rakyat mah teu merhatikeun imah gede kusena lobana opat jalma gede geuning loba anu bangsat ewer dina kawir ngadenge jog-jog disada pamimpin kudu dijiwir sabab yang syarakeun ka rakyatna tuh jago masak menang ulub kui selemu dijualan keur aing mana teu kabagean kadong-dong anu dirujak cik dewek menta euy alah atuh da sagala rupa pasoalan oge nya euy hirup teh Bono angus ene mah ya urang ngadoakeun nya euy ka murang kali anu disepitan sadayana ieu mudah-mudahan sing jadi jalmi anu guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirupna jejeg ancep dina agamana katusna ibu hajah ena maret mudah-mudahan cing engal damang nya atuh para putrana cing sarehat teh sing aragem milik simul nama ieu we hiburan teh bet kahujanan si horeng ieu teh rezeki ti Mikail mudah-mudahan tilas kagentosanana cing kagentos tilas karugelanana cing kagentos anu melipat ganda nganuhunkeun ieu ka Bapak Camat dewa setapna Bapak Peneliti Kebudayaan Bapak Dan Ramil Bapak Kapolsek Bapak Kepala Desa miwa setapna Bapak RW Bapak RT Bapak-bapak keamanan ti sadana pihak atuh cenah tatangi nu kagungan maksad tangtos oge kagandengan dina wengi ieu moal tibra kulemna kaganggu pakaranganana nuhun ku widi mantena urang pararea ieu doa nu nonton nu ditonton nu icalan atuh cenah tatangi nu kagungan maksad boh nu kagungan maksad sakulawargi murang kali sepitan sadayana mudah-mudahan cing sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wilujeng tepang sareng urang Cibisoro, urang Bojong, urang Mandalawangi, urang Pasir Hubud, urang Pasanggrahan, urang Cihanyir, urang balik isu atuh para inohong terarepang ieu Bapak Lili, Pak Asep, Pak Mama, Pak Jajang, sareng Pak Irin, Pak Nandang, Pak Endah, ulah warga Maret, Bapak Eko Sasi, ya
atau di perusahaan Bata Merah oge tekantun seniman seniwati oge keluarga besar Yonif 330 Wilujeng Tepang sareng Akang saparakan salame ka juragan komandana gitu nya ti Akang kepada Nyon nya tah kitu ieu nya kitu teh atuh hiburan ieu teh tangtosna oge seueur lepatna seueur kakiranganana hapunten deui tina nu pihak kakiranganana ti Akang saparakanca ieu manyangakeun sabrang salayan we lebet ka cabe mah henteu nyanggakeun tabih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kula sonten-sonten we tabih ngalamun ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi kahijina antar kesatuan sareng persatuan bangsa di negara ya ulah pecah belah antara urang bangsa urang jeung bangsa urang amuran hayu urang runtut raut sawyunan mun dicai mah cing jadi saleuwi di darat mah cing jadi salebak sapapai samamanis sabagja jeung satanggung jawab ya ulah pecah belah ulah tawuran pepeuliheun di luhur nu tawuran teh can angeus urang ulah tah kitu urang teh seueur kekiranganana lemah ongkoh da geus karolot urang teh lain ayeuna mah geus loba barudak ngora nu jararagjag ngawayang teh nya Akang mah geus ripuh kieu duh karasa huis jadi awak cangkeul terus haream Akang teh ngawayang teh dina duit leutik heuh ya tah kitu ngadoa teh mudah-mudahan kenging ijabah Allahnya mudah-mudahan sakali deui kapayun cing tiasa ditepangkeun deui sareng Akang saparakanca oh sebut syahad Allah akan cepot juragan itu bodoh obat di kemana mana teh cahaya aku semaka pihatur nuhun bot 13 tahun abdi teh tepung deudeuk cepot kan damang agan meujeuh kumaha maneh si buru-buru bejakeun di mana Kangjeng Rama salamet kan salamet bener salamet sadayana oge teh aya nu kuciwa daya kuciwa nuhun aduh kumaha tuang ibu sae nuhun juragan berupa pesa anu sok kaberkabdi kumaha sae mengani kami teh sok mintu belut kanya teh kasenang teh belut ieu ngaburan maneh mah yang dibayar bae tong sok kitu akan ieu eta mah nya maneh masih hanuhun ieu semaka pihatur nuhun dulu kamana si gareng tengiring ulah banjar teh papada da papangiri dieu samuhur sesulumputan abi teh ieu dagang iya bilih ka penaku teh ti nagara Astina ya bade nepangan pelan saurna panawa teh mulihna teh pan sasasih deui teh ya bade kapringgandani tugeuning nuhun di mana naon teh Kangjeng Rama nyamurna ke milih aya cak-cak bodas bayi nganyaeun
cek syakawal mah cenah cak-cak teh perlu dipaehan. Ya, ketika Lamun maehan cak-cak cenah sunah rasul cenah teh. jadi imam. Marukana beureun cak-cak anu sok lalaan reungit dina prok dina temok. Ayo cacak naon dipae. Eta cak-cak anu sok cekcok, Comel. anu cek-cek bocek. Ya eta mata-mata teh cak-cak bodas. Kan saya generasi apapun. Sok ngadongeng-dongengkeun nu siah batur. Eta cacak. Ka eta perlu dipaehan anu kitu. Ya benar. Dipaehan semua. Agar muni sehat wae agar hoyong ngajerit paratan langit kocak paratan jagat abdi teh hoyong kocakan jerit teh Ya pakai lingku sono. sono abdi teh teuing agar 17 tahun gitu. tahun-tahun tepat tepung abdi teh belasan bulan tepat tepang ayeuna teh tepang deui nuhun agar Main babarkan wae tadi. sasarangan wae kapungkur mah abdi sareng agan ieu ai matroli teh ai ngaronda ieu pan harita basa menang bangsa mau nama teh jeung abdi harita teh nya harita teh kapan anu mau bata teh ni ku abdi tewakna nya sabaraha hiji teh harita teh mau bata teh dua dilungkus nya ayeuna tiasa tepang di dieu abdi cagan batin mah abdi teh jejeritan ari Kangjeng Rama teh di mana itu saudara akan beli aya cacak bodas anu menakan beli aya nu ngintip pokona boga marginya kitu kapan agan oge uninga naon sieun panawa sanajan pisah dinten deui tutas nyamurna kapenak dina nyamurna dina nyamarna ieu kudu balik kudu wangsul deui kana hukuman 12 tahun. Allah iya. Jadi kembali ke semula. Tah kitu agak nya moal cikur saya. Kaula rek ngagunakeun aji sabta pangrungu. Sanajan anu ngarenghap bakal kadenge lamun anu ngintip. Percanten. Ai agan mah daeuh sakti kabinabi gimana Kangjeng Rama ya? Gak? Iya ya cing kan tuang Rama teh ayana teh di negara Wirata gimana? Wirata di Wirata bu aduh kaulah teh sebuah kali ke negara Wirata teu make pakaian ieu tapi nyamur kaulah oge lapur teu kapangi nyamual atuh nah kumaha teh Gusti Yudhistira ieu pangitan agan bahwa ieu nyamurna teh jadi penasehat raja di karaton tong tarik teuing nami lagi digentos saha kakasihna iya Wijakangka rujak cuka Wijakangka oh iya nah ku agan gitu bener tak kudu nama ku abdi itu nyebut rujak cuka teh kakasihna wa teh Wijakangka ari Kangjeng Rama tah tuang Rama mah kula nyaah pisan tuh kayak gitu tukang muncitan sato jadi jaga tak abdi nambahan kilo-kilo teh awak juragan Bima teh sieun sok janakan eta kulon jeroan kanyut naon kanyut domba kanyut sapi aku kanyut abdi iya muncitan sato jadi jaga kulon awatos Bu Krewi dimana aya tamu-tamu teh di luar negara kulon iya sakali munci sapi teh 40 tara nyuhunkeun bantuan jaka ku anjeunna ditilep sapi itu kan tanagana tu dah
aya sapi nu ngadat kudu sanes batu kengeng ku juragan Bima tepak kuluna juralit sapi edan deh kan iya tadi memulungan tulangna we naon kan mau mobilan iya ya tuluy ai Kangjeng Rama paman Dipati Arjuna nah juragan Arjuna mah pulan meni parantos kana teh pananganna teh parantos sasangaleun kunaon jadi tukang kenang saha juragan Arjuna kayak ai Kangjeng Rama Arya teh saha kakasina teh jaga bilawa sumuhun Ari paman Arjuna di karaton sami jadi tukang kenang teh mah jadi ngawarah nari apan putri raja teh kakasina Dewi Utari teh penari sae pisan teh nari teh nya laguna teh kucuk-kucukan he teh ani nya tari merak lagu tepang sono ai capek ku kenang ku ieu ku lamai kieu cenah neng kenang teh papa oh ya wabudah nah tuh merhatikan temen panjang-panjang teuing udah kudu tamat ngabejakeun jatuh seni-seni tradisional teh juragan Arjuna mah dikembangkeun di Wirata teh mode reog kumaha reog teh gitu kan iya ai paman Akula Sadewa tah juragan Akula Sadewa mah tukang urus kuda Satrik Dharma Ganti sareng Tantri Para iya jadi papisah we sadayana oge ari wa istri wa Drupadi jadi pelayan di karaton di mana aya tamu teh anjeunna nu nyangakeun cai leuweut-leuweut teh saha bibi Drupadi wa Drupadi kakasina ieu Malini sanes Walini Malini abdi ge pada ditu mah digeuting ngaran teh saha bare abdi ieu Jeremy Thomas pun bapak jadi bakal sabu berontak abdi kantong bolong iya jadi cleaning service ya aduh ampun paingan teu kapangi upami palai tepang kulan sadayana sadere-sadere teh api-api ngararuseup aya nuju cuti di walungan ngararobrol nya dina lapak kontrek nya juragan Bima mah hamur jejeurna teh nya make hamur ai teu beunang teu dipotongkeun jejeur teh nya datang nyanggut wae ka juragan Bima teh laukna daupana atuh kunaon lain-lain batur mapan upat teh kui jago pelet ai Kangjeng Rama tuang Rama mah pulan kuhihid kuhihid teh kumulna
kukumpulna ku hihit ayo pana teh nyaeta ku nok asin dikaitkeun nok asin teh teu dipesek sia gelo sia mun kitu mulai kang jeung rama itu kan malahan abdi kungsi di udah-udah bisa kujuragan bima dan lebih ke tengah poe dengan amak-amakan yang museumna tetemunan agan cekeng seueur gitu agan kengeng henteu amak baru tetemunan dan agan upana ku cacing kengeng henteu agan cek abdi teh ku siki salak geura lauk di dieu menanggung dihangut gitu cenah pak ku siki salak cek abdi teh bari lupa nya moal geureutek teh abdi budak-budak ieu nepi ka ayeuna diambek teh ka abdi mah ieu tapi omongan wae atuh sia mohon gitu lah jadi bener di negara wirata mu ayeuna teh Gusti Drupadi teh nuju bingung Gusti istri teh patih negara wirata iya ngahuruyan wae saha kicaka namina teh wah sami sareng tuang rama awak salirana teh jangkung gede si mardada eta teh jago urang teu aya nu mangga kuliah ka eta kakasina kicaka teh jangkung gede tah teh bogoheun ka Uwa Drupadi mohon aing ngalangkung Gusti Drupadi teh tepak bujurna teh koceak atuh duh lamun pangin bae digisik sama kulo teh wah moal kuat agan lah sia ieu moal kuat teh pecahkan aya jauh ya jago pisan itu mah nya iya eta we kan ku sakti-saktina saha agan menyebab batu moal hancur tapi kicaka mah kan batu segede leuit tah aya kamak teh cabak we hancur henteu da batu keheuleuh sia gitu pulang iya jadi saur sadayana teh hasil gempungan cepot indit maneh kaprigandani iya kasabulan deui kaula terek angus nyambur balik teh cenah kaula teh moal ka mana-mana iwati kaprigandani aduh nuhun tak itu pulang abdi teh hoyong Jepang sareng Gusti Ratu pulang kebae di dieu bisa ya intel oh kitu saya tuh pulang kaula teh ayeuna tekad Dwarwati dik nepungan Abimanyu ha saur gede ka juragan Abimanyu kan harewos gede ah bisa ya intel mah iya bari sakat tenan kawa Batara nuhun pulang itu kaula ayeuna kini karena gara Dwarwati ia bakal tatang-tatang nyayogikeun Kangjeng Rama mulih tina jamurna sae pulang tak itu bisi maneh teu boga duit keur jajan tah bawana nuhun kan kami dua dari 100.000 dua ane bagikeun mereka deui sia bojo oh eta duakeun ish entong dek preli lah teh siapa dah gede syukut wae tuh gitu lah ayo ini pot buat ini kau lagi di rumah bahaya apa ini juragan Abimanyu ke Gusti Batara iya asadayana we
itu salamet saraya naon teh panawat. Iya. Dulunya pulang. Raden asal rumah Manyu salamet geuning Kangjeng Rama teh Manyu.